Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, alhamdulillah dina dangat ayeuna Mang Cecep Gor Bacep tiasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Dinten kamari parantos rengse dongeng anu judulna Kajen Pisah Manan Serah. Dina dinten ayeuna urang medar carios enggal judulna Siti Nurani. Ye nu nganggitna Bapak A. Tholib disarungsum ku NH Suharna. Dimedalkeunana ku penerbit Romanato Bandung tahun 1870. Urang doakeun heula atuh ku urang khusus kanggo pangarang saupamina teh mah parantos ngantunkeun. Mudah-mudahan dipupuruk rahmatna Gusti Nu Maha Suci, dicaang padangkeun, ditampi iman Islamna, teu hilap karundayan atanepi ka keturunanana, mudah-mudahan dipaparin kasehatan, digampilkeun dina milari rezeki, tur dibarokahkeun rezekina ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Mata kuaas, mata kelar ningal kaayaan di hiji kampung tutugan gunung kabeneran hade poena. Panon poe keur tunggang gunung sinarna mungguh ngempur lir emas anyar disangling. Pasawahan upluk aplak pare keur meujeuhna rampak turut sisi wahangan pinuh ku tangkal cangkring kalebakna aya tampian paranti kacarai urang lembur. Dina dahan cangkring ting araclog manuk rupa-rupa keur disarada bangun anu suka pacampur jeung duka. Pedah berang rek diganti ku peuting kawas nu keur tumarima kanu kawasa bari cacarita neneda sangkan saralamet bisa para panggih deui jeung poe isukan maranehna tereh ngarampih kana sayangna. Tambah ku sora tonggeret disadana mani denger ngabejaan ka urang lembur yen harita panon poe geus arek surup geus meujeuhna ngampih. Katembong hiji jajaka keur diuk bari nangkep tuur di sisi wahangan anu aya jalan katampian. Bangun teu sabar kadenge keur ngomong sorangan ngagerendang lalaunan. Kulila anu keur mandi teh sakieu geus wanci asar masih keneh ngusai bae bari kokosok ngusai bangun anu salse. Henteu nyahoan aya nu nungguan batur oge arek mandi lamun seug lain awewe ku aing ditimbul atawa babarengan tapi daerah ari awewe mah sieun pajarkeun teu nyaho di kasopanan atawa disebut lalaki cunihin. Bari kituna teh manehna ngareret kalebah nu keur mandi ka tembong eta jajaka teh ngarenghap kawas nu capek. Panonna molotot olohok kawas anu kasima jiga anu katarik ku pangdeuleuna mawa panasaran kana hatena nyidik-nyidik anu aya di tampian. Manehna keur nangtung buukna ngarumbay panjangna keur meh nutupan bujurna rupa buukna hideung melas galingna ombak-ombakan di samping jangkung kaluhurna nutupan harigu kulitna koneng umyang kasinaran sinar srangenge anu arek surup. Saliwatan namun seug anu kakaramah tangtu nyangka di lebah anu turun tur singkur moal nyangka manusia buah nyangka apsari keur mandi.
nuker ditampian jongjon nakar henteu nyahoan aya nu nunggu arek pada kacai manehna kalakah ngosod-ngosod sukuna kana batu anu lempar sakitu dampal sukuna geus barasih terus mapai lebah gendengna kulit bodas semu berem meuni ciga kalangkangan. Lain tunggu-tungguanan dedagoan geus nama kaburu burit meureun magrib manten cek Ujang Mahrub bari jung nangtung terus lempang lalawenan mapai sengked nyamperkeun tampian manehna enggeus keselen nungguan tita tadi nangkep tuur di sisi wahangan. Ujang Mahrub lempang na lalawenan pisan ngahaja sukuna henteu nincak kana dangdaunan sangkan henteu ngorosak ngarah henteu kaget kanu keur jongjon aya di tampian. Geus deukeut kana tampian manehna ngahaja dedeheman cek Ujang Mahrub dehemna ngahaja ditarikeun nu dicai ngorejat rada ngagebeg bari malik ka Jang Mahrub. Mani rewas panginten teh teu aya jalmi cek Nyi Mojang bari imut terus tungkul manehna rada eraeun asa kagebah keur ngalamun. Sanes jalmi abdi mah tapi dedemit nu tunggu tampian ngahaja keur ngajagi anu keur ngebak cek Mahrub bari turun tina batu parantinya resehan anu kacai. Sok nyarios kitu di dieu mah teu kengeng sacariosna heug malam Jumaah cek Nyi Mojang bari ngeser ka sisi merean jalan ka Mahrub anu are kacai. Pasemona rada baeud bangun anu keheul pedah Mahrub nyarita kitu. Bade ngiring ibak cek Mahrub bari seuri mangga wae bade ngebak mah tah di pancuran eta sawios abi mah da bade mali ka dieu. Bade nyokcrok heula ieu sinjang tilas babasah cek Nyi Mojang bari cingogo nukangan pancuran anu arek dipake mandi ku Mahrub. Mahrub mandeg mayong aya hate era arek ngalaan pakeanana teh dah puguh henteu biasa mandi di pancuran komo ieu deukeut jeung awewe da di kota di tempatna manehna tara mandi babarangan. Isin pangintennya urang kota mah teu acan biasa ngebak di tampian cek Nyi Mojang nyaritana kitu teh bari jongjon nyokcrok sampingna dina batu. Ngundeg era oge manehna cek Mahrub dina jero hatena ngomong sorangan bari morosotkeun pakeanana bari cingogo. Brus bae manehna mandi nyurugkeun awakna kana pancuran bari kokosok ku sabun seungit bawana ti kota ngaruru awakna bangun anu nikmateun mandina ngacebas lila naker. Ayeuna Nyi Mojang anu katembongna keseleun manehna arek ngelabkeun sampingna benang nyabunan kahalangan ku Mahrub anu keur mandi beri nonggongan ka Mahrub manehna nanya, "Parantos ngebakna abdi bade ngiring ngelabkeun sinjang?" Teu acan sakedap deui ceuk Mahrub anu ngahaja hayangan males pedah manehna tadi nungguan salila-lila. "Atuh kabujang poek panginten lami geuning ari ngebak urang kota mah." "Enggal atuh," ceuk Nyi Mojang rada keheuleun. "Sabios atuh poek mah da moal keung ari aya rencang mah," ceuk Mahrub bari make kaosna jeung kamejana. "Atuh da kumaha nya menilami ieu geura heug seueur deui kelabkeunana." "Mangga atuh ari bade ngelabkeun mah sawios ku abdi dibantuan ari seueur mah," ceuk Mahrub bari muntel cepuk sabun sikat gigi jeung odolna ku anduk. "Ih geuning parantos lami we panginten ngebakna da parantos diraksukan," ceuk Nyi Mojang bari baeud socana mah rada ngadelek bangun anu alman ditungtungan ngajang ngilak bari imut. Seredet kana hate Mahmud aya nu ngagetruk ngarenyed mawaratug ngareret imutna Nyi Mojang waosna nu ngaborelak bodas. Lir mutiara dina dadana katuruban ku sampingna aya hunyur papasangan nu nyungkur kabunian ku samping beheung tak-takna anu ngagelempong koneng leungeun jeung pepeuteyan anu ngaliglag teu kabunian mere ciri kumaha rupana eta hunyur bujur anu boni ku samping naekna meh semetuur ngagambarkeun kahadean jeung sifat alus anu boga awak. Aduh mani ngarahuh Mahrub netep
teu ngicep-ngicep olohok mata simeuten. Punten atuh ngiring ceuk Nyi Mojang katingali rada nyak raraina semu berem rada tungkul eraheun ditetep ku Mahrup teh. Nyi Mojang ngelabkeun seseuhanana kana pancuran rurusuhan sieuneun kaburitan. Kersa upami dibantuan ceuk Mahrup bari ngarongkong kana batu nu aya pakean benang nyabunan. Nyi Mojang henteu nembalan ngan ukur ngareret bari imut. Brus bae Mahrup mantuan ngelabkeun seseuhan kana pancuran anu hiji deui nu aya di sabelah katuhun Nyi Mojang. Panon poe cahyana geus reup-reupan arek poek nandakeun panon poe geus meh surup cahyana kapindingan ku gunung nu ngadingding di belah kulon. Nu dicai geus beres Nyi Mojang geus make kabayana seseuhanana dieusikeun kana ember dijingjing dibawa naek kana sengked bangun rurusuhan arek balik. Mangga kabujeng burit weh tuh dalami teuing dicai teh mangga bae bilih bade nunggu mah di dieu ceuk Nyi Mojang bari ngareret. Moal nunggu di dieu dan nu ditungguanana oge mulih omong Mahrup bari lempang nuturkeun ti Panderi. Gelis ieu awewe teh lamun seug aya di kota jeung make pakean model kota meureun beuki gelis jiga wanita modern. Dina hatena Mahrup ngomong sorangan bari nuturkeun anu lempang naek mapai sengked. Barang geus nepi ka luhur geus meh nepi kana sisi wahangan Nyi Mojang ngarandeg bangun anu manggih kareuwas panonna neuteup ka hareupeunana. Ku Mahrup katembongna dina cangkring nu aya di katuhunana ngalogodor orai belang sagede leungeun ngaleor kaluar tina liang muntas ka lebah kenca. Manehna oge olohok kaget jeung rada sieuneun ku eta orai sieuneun macok dah puguh geus arek poek. Mahrup ngarongkong kana taneuh nyokot pangpung cangkring anu ngagoler urut anu ngaronda pisuluheun tinggaleun keur ngabela diri upama eta orai arek ngabinasa bari nyamperkeun ngadeukeutan ka Nyi Mojang nu ngadaregdeg bakat ku sieun. Sawios da moal nanaon ceuk Mahrup bari nungtun leungeun Nyi Mojang nu keur ngajengjen nangtung kasima ku logodorna orai anu mentas ngaleor kanu bala. Karasa ku leungeun Mahrup waktu dicekel leungeun Nyi Mojang ngadegdeg ku Mahrup ditungtun nepi ka luhur ka jalan anu rata mapai-mapai sawah anu brasna kalembur. Da eta akang anu kitu teh sok nyarios nu lain-lain jadi weh nu ngageugeuh di wahangan Ciherang nembongan ceuk Nyi Mojang bari ngareret ka Mahrup bangun anu sieun jeung ngabongan-bongan ka Mahrup. Sawios atuh nembongan mah dan teu naon-naon henteu ngaganggu. Da akang mah sanes urang dieu henteu acan terang kaayaan di dieu teh. Sumuhun sanes putra Pak Haji Latif kitu akang teh. Nyi Mojang nanya ka Mahrup bari neuteup. Pun aki eta mah putrana Aki Haji. Oh, panginten langki pendak ari di Bandung mah. Ceuk Nyi Mojang bari imut. Keur kitu trong 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 sora kohkol kadenge ti kajauhan dituturkeun ku sora bedug nandakeun geus bedug magrib. Tuh parantos magrib da eta akang ngebak teh lami-lami teuing janten weh ka magriban di jalan sareng di halangan orai deui ceuk Nyi Mojang bari lempang naga gancangan. Mangga bade ka dieu da abdi mah. Di lebah pengkolan Nyi Mojang mengkol ka belah kenca nuju ka lembur nu ngarunggunuk saukur tembong lebahna da kaburu poek manten. Mahrup mah lempangna lempeng henteu mengkol ka lebah mengkolna Nyi Mojang ngajugjug ka lemburna. Hatena kabawa ku Nyi Mojang kagembang ku kembang wahangan Ciherang. Katembong keneh serina kempot di tengah-tengah pipina bibirna anu semu galing beureum bawana ngajadi lain beureum dipulas lipstik buukna anu ngagebay hideung jeung galing ombak-ombakan kumalangkang dina panonna bitis anu ngolay nyai bodas matak waas matak ti belat rasa kulitna anu lemes tadi karasa waktu dicekel lemes leuwih ti buludro. Anjakal henteu lila wawawuhan teh jeung acan nyaho ngaran-ngaranna deui henteu karasaeun tina bibirna sora Mahrup ngagarendang ngomong lalawenan.
Sajeroning lempang pikiran Mahruf pinuh kulamunan, pikiran teu weleh ngait anu panggih di pancuran. Datangna ka imah akina geus reup-reupan, geus leuwih wanci magrib. Kasampak akina jeung ninina araya di tepas hareup keur ngarep-ngarep manehna bangun anu melangeun, nanya ka Mahruf anu kakara datang. Di mana Awup ulin teh? Kolot mah melaang sieun kumaha onam. Beug wae engke aki jeung nini katempuhan ku apana ti Bandung. Numawi abdi teh ngadon ngebak kadinya ka pancuran, kaleresan ngantosan da aya anu dicai. Atuh nah make ngadaguan sagala apan aya tiluna pancuran teh. Eta da isin atuh nu dicai teh istri puguh aki. Atuh kun bae milu wae heula, da biasana di dieu mah sok barang ari mani di pancuran teh. Sumuhun eta oge ari parantos kesel mah sareng lami ngantosan nya kapaksa abdi oge nyelang wae sakedap, isin-isin oge maksakeun maneh. Da kitu biasana. Nah saha atuh aya awewe burit-burit teuing ngadon kacai ka pancuran. Duka abdi mah teu terang, duka istri ti mana da wangsulna teh kadinya kapengkolan anu katonggo. Bet ari aki atuh moal nyahon atuh si Awup mah saha-sahana nu kacai da taun kali oge langka ka dieu, ceuk Ibu Haji nemrong milu nyarita. Nya rarasaan teh Awup geus lila di dieu teh. Pak Haji ngawalon cariosan Ibu Haji. Apaan kakara oge 2 poe ieu si Awup nya di dieu teh. Kalah diajakan ngadongeng keun anggur sina disalin heula ka ditu. Disarek dahar tuh disadiakeun ku mak dina meja. Da mah jeung aki mah geus ti heula. Mahruf abus ka jero kamar disalin pakaian bari terus dahar beunangnya diakeun ninina. Geus dahar Mahruf nyampeurkeun deui ka tepas hareup. Kadinya reureuh bisi capek tadi ti beurang tas milu ti sawah. Ke mak rek nyokot heula cai jeung kulub cau. Geura amis nakar da geus ladu teuing cauna oge. Ibu Haji asup ka imah balikna deui ka tepas nanggeui kulub cau nangka dina piring, bari ngajingjing poci jeung gelasna 3 siki. Kadinya disambil ngopi bari ngadagoan aki balik ti Tanjung, ceuk ninina bari ngasongkeun kulub cau ka incuna. Leres wae amis geuning cau di dieu mah emak. Omong Mahruf bari samutut ku kulub cau. Atuh puguh da asak dina tangkalna teu jiga cau kota asak digebos ku karbit. Ceuk ninina bangun anu bungah pedah kadahar ku incuna. Tuh geuning henteu lila ditajugna da sonoeun keneh ka si Ujang. Ninina bari mukakeun panto. Tah aki di dinya diukna arek ka dapur heula malikeun heula pai selawuk bisi tutung. Kumaha Awup betah di dieu? Duka atuh aki. Da benten geuning sareng di kota sareng di dieu mah. Atuh puguh ari disarwakeun jeung di kota mah moal sarua. Nganya ari arek niis mah ngadon deureuh mending di dieu. Nyariosna kitu teh Pak Haji bari ngarongkong kulub cau. Kadinya bari keureuy opi kulub cauna. Da eueuh ari kueh mah siga di kota di dieu mah. Sami bae aki ari keur parang teu aya mah di kota oge kueh teu aya kulub cau tara aya. Nya kitu ari teu boga keur meuli mah. Pak Haji gumujang muping incuna nyarios kitu teh. Sabaraha poe libur teh Awup? 2 minggu aki abdi ngabantun perlop. Da parantos 2 tahun abdi teh teu acan pere ngadamel. Kudu bakal digawe teh. Ngarah tereh naik pangkat. Barina oge tong loba teuing pere digawe mah. Kumaha geus aya pikeun urang anu baris ngaladenan. Da geus meujeuna aki boga buyut. Mung penghirup keneh hayang nungkulan incu pangantenan. Numawi acan mendak puguh da teu aya nu kersaeun geuning ka abdi mah. Saageui aya awewe teu daekeun ka incu aki
ari geus boga gawe mah kade we milihna bisi salah ulah neangan teuing nu geulis ceuk karuhun oge nu geulis mah loba di jalan kudu milih nu baris nyaah bela kana tulang bela kana daging cenah. Naon Aki ari bela kana tulang bela kana daging teh? Ulah anu hayang kana cagerna wungkul ari geus gering mah salaki teh diculkeun sukana ka salaki teh kerjayana wungkul keur loba duit gede pangarah ari apes jeung eueuh duitan mah sok nyolowedor tah kade bisi menangkeun awewe anu kitu lebar Aki mah nu jadi incu menangkeun pamajikan model kitu teh. Da seuseurna atuh Aki istri zaman ayeuna mah nu mata kudu milih oge bisi pareng menangkeun anu kitu. Aup ari si Neng sakola keneh bet geus heubeul Aki teh teu panggih basa ka Bandung teh abae panggih teh Aki haji ingeteun ka incuna anu awewe ka adina Mahruf nu aya di Bandung. Jati mah sakola keneh Aki geus kelas 3 di sakola menengah atas ayeuna teh. Jawab Mahruf bangun anu teu pati purun ngajawab pananya Akina teh. Kumaha tah geus aya anu miharap acan pantesna teh rada pikamelangeun kolot pantesna rada lengernya budak teh. Puguh Aki mun terang mah moal teu sering bendu ningalam si Eti mah lincah teuing manehna mah. Naon lincah ceuk Akina bangun kaget sumuhun centil Aki abdi mah keheul ka adi teh ceuk Mahruf rada kerung keheuleun ka adina. Piraku atuh Aup make centil segala rupa ari taeun teh kawas lain kadulur bae Aup mah ari nyarita teh keheul atuh da Aki kamari ieu mah nembe 2 minggu abdi dugi kacape milari kaditu ka dieu. Nah kamana kitu make diteangan teh Aki haji nanya ka incuna bangun anu panasaran hayangeun nyaho. Piknik Aki ka Palabuhan Ratu jeung babaturanana marake motor. Si Neng numpak motornya bisaun kitu tumpakna Aki haji nanyana nereg teg ka incuna sumuhun nganggo motor tiasaeun si Yati teh numpak motor oge dipanggalekeun Vespa apan ku apa motor weteuh naker kutan. Teu sangka eta teh awewe wungkul ceuk Akina bari kekecrek nyaritana teh bangun kaget ku incuna make sok numpak motor sagala rupa. Campur we Aki piknikna teh awewe lalaki babarengan ari kitu naha atuh make diteangan naha henteu bebeja nu mawi henteu wawartos rupina masieun henteu diwidian. Atuh hese neanganana oge ti mahana tah kapanggihna. Akina beuki kageteun ngadenge dongeng incuna kitu teh bari nanya heraneun ku polah incuna anu awewe. Teu kapenda ku abdi tapi balik sorangan isukna manehna teh mondok di jalannya campur awewe lalaki sanes di jalan tapi di hotel cenah di Sukabumi mondokna teh. Masya Allah di hotelnya mondokna teh. Aki haji bangun anu tambah heraneun sumuhun di hotel Aki sadayana sareng babaturanana kumaha tah indungna jeung apana meureun ngambal ka budakna isukna teh. Henteu da parantos kitu atuh kaayaan di kota mah zaman kamajuan cenah Aki ayeuna teh upami teu kitu tinggaleun ceuk urang kota anu ngarora mah anjakal atuh ari maju kituna mah. Kumaha ari Mahruf osok deui piknik mondok teh nya sami we ari tebih mah piknikna. Aki haji henteu nyarios deui ngan saukur unggut-unggutan jiga nu keur mikiran sakur caritaan incuna. Geus peuting Aup geuning ieu teh geura sare anggur tah di kamar hareup benang emak ngampar. Bisi kaberangan heug bae kapiheulaan ngaluluh taneuh ceuk Aki haji bari turun ka panto hareup maksudna arek ka jamban
Mahrub anu geus ngerasa keselen indit ka kamar panuduhan akina arek ngarereuhkeun, dasar mah acan hayangeun. Kaayaan di lembur Ciherang geus tiiseun kaayaanana geus parowek ngan saukur celak-celak sinar lampu di saban imah nu katembong tina sela-sela bilik anu cararang hawar-hawar suara budak anu ngadares meraca Quran di hiji imah anu panggedena jeung kaitung pangalusna dicumplukan eta mah. Imah panggung digebiag ku papan sakurilingna. Ti hareupna make ram kaca dadamparna papan kandal. Herangna karejeng bersih tanda hade piarana sakuriling di palester nepi kana golodogna. Ditepas pinuh ku barudak awewe keur diajar ngaji diwuru kuno boga imah hiji istri tengah tuwuh mapai ka saurang-saurangna. Pek nani selangan ibu pangmamatahankeun barudak, ceuk eta istri bari angkat ka kamar bade nyelang heula netepan Isa. Nu tadi disebut nani teh teras bae ngadeukeutan ka barudak bari terus ngawurukan henteu lila istri nu sepuh teh geus kaluar deui. Anjeunna nyarios ka barudak bari nanya ka barudakna satengah marentah. Kumaha barudak, geus arapal sararea kana prak-prakan salat teh? Apal, cenah barudak maniraeng bareng jeung nyarebut apal. Pek atuh gelas salat berjamaah di imaman ku Nurani. Ibu mah arek ka dapur heula, sur eta istri bari terus ka dapur. Breng bae barudak teh sarolat berjamaah di imaman ku anu disebut Nurani tea. Harita teh waktuna Isa biasana ari geus sarolat Isa teh sok ngaropi heula, harita oge barudak teh kitu. Istri nu tadi ka dapur teh nyandak kulub hui sareng caina brak bae diasongkeun ka barudak. Barudak mani recok ngaropi kulub hui bangun anu nikmateun sarta haridang pisan barudak teh merenan urutna ngaropi jeung nilepan samak anu ngagoler nyimpen kana tempatna anu geus maranti sarta merenan Qur'ana. Di luar geus recok barudak lalaki jeung kolot anu tas ti masjid ngahaja nyampeur barudak awewe anu arek baralik. Geus baralik mah barudak jep bae jempe di eta imah teh ngan kari pribumi nyisiti Nurani jeung ibuna. Kulutrak aya nu lebat ti payun rama Nurani nembe mulih ti masjid. Gening teu lalami mamana sonten keneh geus arwi, saur istrina. Apan poe isuk arek ngarempug macul teh cenah di sawahna Kang Haji Latif, malah mama dihiras ngalah reres cenah di garawena ari dibarengan mah ku mama. Sapertos anu kiat keneh bae ngulangkeun pacul mamana mah. Ngan saukur ngokolotan we atuh da barutuheun geuning ku papahaman sakola ti pertanian. Ongkoh karasaeun meureun aya robahna pangasilanana marocekil hasilna. Ti mana nani tadi mah ku mama henteu katembong suramana malik naros kanu jadi putrana Siti Nurani. Kaburitan mama tadi ngadon nyeseuh ka pancuran. Ulah sok buri teuing ari kacai teh pamali ari awewe mah kacai sareupna teh cenah cokolot mah loba matakna pamali sote kolot mah ngarah ringkas papatah kudu wae diturut da sabenerna. Kahiji goreng kasebutna ari budak parawan mah aya dicai geus buri teh puguh-puguh urang mah kacai ngadon nyeseuh atawa mandi heug bae aya lalaki nu boga pamajikan atawa sanajan lalaki lengo ngadon kacai pareng aya urang. Omong batur mah pajarkeun ngalakukeun teu puguh. Atuh kaduana ari geus burit mah usum liar sato peuting bocareuh atawa ganggarangan sarupaning sato galak apaan matak cilaka wungkul eta teh. Cik atuh ibuna sing bener-bener ngaridik anak teh kawas henteu karasa bae kitu geuning balukarna ari salah mah didikan teh urang keneh anu ngarasakeun kana buah nama ramana Neng Siti Nurani malik nyekseukan ka ibuna. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.